kenging kitu nya. Balikta wa aba ijtihadan la yakunu ta'ayyanan wa yaqulu la adri idza lam yashala. Lamun sakira-kira teu apal atawa can terang mah ke atuh wan dipilari heula mamanawian dacan kantos mendak ari undur-undur mah dacan kantos mendak ari masalah boncel mah lamun can mendak. Jadi henteu gampang ngadugikeun hukum teh lamun zaman ayeuna mah bahasana cocok logi. Dipapantes aduh pantesna naonnya? Haram atawa halal atawa meunang ya. Dah henteu kitu ya. Tapi dipilari heula hukum anu bener jeung sesuai jeung eta hukum da mungkin wae anu salah bisa jadi bener, anu bener bisa jadi salah gara-gara henteu hafal. Gitu tah. Tara buru-buru nyieun fatwa. Balikta sok ditempokeun, sok lain ditempokeun atuh bahasa urang mah ari dililakeun teh naon? Ditempokeun. Ari tempo teh naon di urang mah? Make jaraknya. Balikta sok ditempokeun nepikakeun kapanggih hukum anu sabenerna. Da eta ciri ajengan pi akhirateun. Lain ajengan wae termasuk urang oge nya urang-urang lamun ditanya ku batur, ieu lamun kieu cik kumaha euy cek maneh? Lah cek urang mah nu kieu mah, kieu nih osok urang ge nya. Tah kitu eta teh teu kenging nya. Teu kenging sok tau lamun teh mah can terang. Kajaba lamun tempatna dina tempat heureuy ya eta mah mangga-mangga wae nya. Genep tah. 7 fayakunu muhtaman bi ilmil batini wariqobi qalbin lisiyasati fa'ila mutawakkian li tariqi ilmil akhirati mimma yakunu minal mujahadatin jala. Salajengna ciri ulama akhirat teh ku elmuna boga tujuan kana kabagjaan akhirat ngaraksa kana ilmu rasa. Tujuan nyupri ilmu teh lain ngan sakadar pikeun di dunia tapi parat nepi ka akhirat. Dalamun nepi nangan saukur ka dunia ngaji kieu teh asa eueuh manfaatna. Kukumpulan ti isuk-isuk nepi ka jam 10 bahkan jam 11 meunang urang duit kukumpulan di dieu. Henteu nu aya mah kalah ngaluarkeun duit. Koropak aya 3 kali liwat can tukang dagang can jajan can arisan kalah ngaluarkeun duit. Tuluy diuk cangkel atawa betah ieu teh? Cangkel. Usak-usik kita tadi sejuk atawa hareudang? Hareudang mantap dikebut-kebut ge tiungnya eta teh ciri hareudangnya. Ngaji tehnya teu betah, hareudang, kesel, duit kalah kaluar. Lamun ngan saukur rek ditepikeun kana masalah dunia, jelas urang teh moal boga kauntungan. Tapi kumaha atuh tepikeun ieu ngaji urang teh ka akhirat. Maksud ditepikeun ka akhirat teh lain dianturkeun da akhirat teh duka di mana nya. Maksudna timimiti asupna diniatan urang teh rek ngaji nyumponan kana parentah Allah, parentah Rasul, parentah agama bahwa ngaji teh hukumna wajib. Anapun masalah bisa jeung teu bisa nama eta mah bonus.
bodoh. Masalah bisa jeung teu bisa nama bonus. Urang hayang bonus, fokus ngabalunganana embung urang mah bonus geus loba ti urang ge ilmu tinggal cicing atuhnya rek ngahulang mangga, rek bari nunutan mangga, rek bari nyarane mangga, bari ngobrol mangga, lamun teu butuh bonus. Nu penting poin kahijina naon? Urang geus nyumponan kawajiban. Daku urang teu ngaji bari mampu eueuh halangan, eueuh harungan, urang teh doraka ku teu ngaji. Nah, da ngaji teh wajib. Sanajan wajib da ngaji teh teu kudu di dieu. Urang mah rek di imah ngaji teh jeung salaki bet mangga-mangga wae. Ngan meureun rada teu galib we, kitu sok diobrolkeun batur geuningnya ari di palemuran mah. Kajaba lamun hirupna di perumnya moal aya nu ngobrol. Teu warawuh. Mimiti berangkatna diniatan, niat rek ngaji nyumponan kana parentah Gusti pi akhirateun. Anu dibahasna ilmu pi akhirateun. Bekal jangka akhirat. Kumaha carana teh nyaeta ngaraksa kana ilmu rasa. Naon tu ilmu rasa teh? Da ari rasa teh umumnya naon eta teh? Rasa teh umum. Rasa teh asa, urang mah asaan, pasakan sok diasaan supaya jelas rasana. Ngaji sok diasa antara supaya jelas rasana. Bingung kumaha ngasaanana ngaji mah. Da ngaji tepan aya nu betah, aya nu semangat, aya nu fokus, aya oge anu henteu fokus. Ngan rata-rata dibawa kana ngaji mah henteu fokus. Naon sababna? Sabab eta tanjakanana bahwa surga mah dirarangkenanana ku teu purun. Lamun urang rek migawe kana kahadean tuluy urang aya hawa teu purun, berarti ciri eta teh urang rek meunang ganjaran gede lamun mampu ngaliwatan kana teu purun eta.